Resmi bulan purnama carimu wapi ada Nidere kami nabila Orang sih gelut yuk. Tuh ayo pulang. Ayo pulang bilang ke. Cepet sampai. Neng, kan biasanya ge cek lamun ka sawah mah nyanak bobokoan itu aya sekolah. Atuh mah. Piraku neng jalma sama model kieu. Nyandak bubuku nu teu aya sokoan. Mang. Ieu mah, Mang. Ieu paisal emas terus dongkap. Memang siapa goblok, babi. Siapa kabila-bila teh, siapa babi, siapa. Come on, memang siapa goblok. Orang sih gelut yuk. Tuh ayo pulang. Ayo pulang bilang ke. Cepet sampai. Ya mah, ieu goreng ayamna, ieu paisel emasna, ieu lalapna, sok mama dikirim. Neng, atur mohon katarima di akhirat guys. Anjir mah guys, guys. Benar benar. Coba ngomong sakit tegarin seolah-olah memang tak miskin. Kuyong karena paisel emas digoreng ayam. Kulantaran anjir mah cukup pendidikan agama. Kudaek anjuran anak mama. Paisel emas ayam. Goreng ayam ayam. Hubun guys. Karena yakin ayam mama itu guys. Kayak orang dari mah, Kieu guys. Ari mamang mah tara biasa tuang sesoranganan. Tapi mamang kuyong rencangan. mun mangga, sawios, dan kita pulang, pun menjelaskan. Nanti guys.
ibaratna minta si tiap enjing tetiasa diwagal ku ibu ramana tetep setiap enjing nganteran barang katilu kalina nganteran ieu kiamat nyumput Paling mana, Ma? Ma? aya suarana we keur ngahariring kok teh kieu dana tiwa qadilna kikal badri ajmala fadhallat fuadi fil hawaki mudhalila itu bahasa Arabnya isunalna teh kieu Tunai gening ternyata Kesni bulan purnama Jadi buah api Ni bere kami nabila Mutu bukan aku Dengan tos anak tersasar Tunai masih kasoba Aku nasib jempodan